Rabbil alamina anu mangeranan sakabeh alam ay maliki jami'il khalqi tegasna anu nguasai anu memiliki anu ngarajaan sakabeh pirang-pirang makhluk minal insi buktina ti manusa wal jinni jeung jin wal malaikati jeung malaikat wad dawabi jeung sasatoan wa ghairihim jeung lian tinu kabeh wa kulun jeung ari masing-masing minha tina nu kabeh eta teh yutlaku dimutlakeun alaihi kana itu kulun non alamun alam yuqalu dicarioskeun naon alamul insi alam manusia wa alamul jinni jeung alam jin ila ghairi dalika nepi ka satarusna wa ghalaba jeung ngalindih pijam ihi dina ngajamakeun lapad alam bil ya'i ku iya wan nuni jeung nun jeung ngalindihkeun saha ulul ilmi ahli ilmu ala ghairihim ka salianti ulul ilmi wa huwa ari itu alam minal alamati eta tina lapad alamah ciri lianau karena saesuna alam alamatun eta ciri alamu jidihi kana anu ngayakeun eta alam ieu teh Rabbil alamina teh nuju nyipatan lapad Allahi dinal alhamdulillah pan satu acana teh samemeh Rabbil alamin teh alhamdulillah tuluy Rabbil alamin bahwa alhamdulillah sadaya puji lillahi milik Allah kagungan Allah Allah nu mana Rabbil alamin Allah anu mangeranan sakabeh alam mangeranan teh naon teh maliki jami'il khalqi Allah teh anu ngarajaan anu memiliki sakabeh makhluk sakabeh makhluk teh sakabeh makhluk lian Allah baik itu manusia oge makhluk Allah jin malaikat sok naon wae makhluk Allah teh sabangsaning manusia jin malaikat sasatoan tuh aya deui setan seueur makhluk Allah tah eta makhluk Allah sok disebut alam sok aya istilah alam manusia alam jin alam sasatoan ta Allah teh anu mangeranan eta sakabeh alam baik alam jin alam manusia alam sasatoan alam malaikat dan sebagainya dan seterusnya ieu alam teh kengi nyandak tina lapad alamah teh hartina teh ciri sabab ieu alam jadi ciri kana ayana anu ngayakeun ieu alam nyaeta Gusti Allah pangna ieu makhluk disebut alam pedah naon cenah alam teh meunang yokot tina lapad alamah teh hartina ciri da ieu alam atawa sakabeh makhluk adalah jadi ciri kana ayana nu ngayakeun eta makhluk tegasna Allah teh namina